Ummuka, nah ini halaman 11 ya. Halaman 10 bagian 11 bar. Buka bar. Bar. Aya. Ummuka rindung anjeun eta ar-rahimatu anu mikanya Ilam kudukanya hokeun ku anjeun ya bunayya he anak kaula. Ilam kudukanya hokeun ku anjeun ya bunayya he anak kaula anna ummaka sanyana indung anjeun anna ummaka sanyana indung anjeun eta tabiat susah itu ummaka eta tabiat susah itu ummaka kasiron kalawan seueur kasiron kalawan seueur tos Ilam kudukanya hokeun ku anjeun ya bunayya he anak kaula anna ummaka sanyana indung anjeun eta tabiat susah itu ummaka kasiron kalawan seueur min ajlika karna arah-arah anjeun min ajlika karna arah-arah anjeun atos min ajlika karena arah-arah anjeun hamal taka hamil itu ummaka ka anjeun ummaka teh sa indung anjeunnya hamal taka hamil itu ummaka ka anjeun atau mengandung bisa hamal taka ngandung itu ummaka ka anjeun fi batniha dina lebat patuanganana itu ummaka fi batniha dina lebat patuanganana itu ummaka atau di lebat patuangan nana itu ummaka dina lebat patuanganna itu ummaka atos tasnif tis'ata ansurin dina salapan bulan tis'ata ansurin dina salapan bulan tis'ata ashurin dina salapan bulan atas summa arodoat tuluy nyusuan itu ummaka ka anjeun terus kan summa ardoat tuluy nyusuan itu ummaka ka anjeun summa ardoat tuluy nyusuan itu ummaka ka anjeun warombat ka sareng ngurus itu ummaka ka anjeun warombat ka sareng ngurus itu ummaka ka anjeun warobat ka sareng ngurus itu ummaka ka anjeun tarbiyatan kalawan didikan hasanatan anu sae tarbiyatan kalawan didikan hasanatan anu sae tarbiyatan kalawan didikan hasanatan anu sae ila an kabir tadugi kayen ageng anjeun gede bisa ila an kabir tadugi kayen gede anjeun ila an kabir tadugi kayen gede anjeun kuanip atas ila an kabir tadugi kayen gede anjeun wana dofat tapi logat pip ila an kabir tadugi kayen gede anjeun tos ilaan kabir teh kain gede anjeun wana dopat sareng ngurus oleh ngurus dan dofatnya wana dopat sareng ngabersihan itu ummaka bar hok logat bar
Wanadopat sareng ngabersihan itu maka 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 atos jismaka kana jisim anjeun bar logat bar nutan jismaka kana jisim anjeun ta bari ieu tah ayeuna ngalogatna bari ulah kitu ulah tungkul teuing amit nunutan jismaka kana jisim anjeun supaya kalogatan ulah katinggaleun nya gitu kan jismaka kana jisim anjeun badan bisa nya wasya baka sareng kana pakaian anjeun wasya baka sareng kana pakaian anjeun tos tuluykeun tuluykeun wahayat sareng nyiapkeun itu maka wahayat sareng nyiapkeun itu maka wahayat sareng nyiapkeun itu maka pirosaka kana amparan anjeun kasur bisa pirosaka kana amparan anjeun pirosaka kana amparan anjeun atos wa ta'amaka sareng katuangan anjeun wa ta'amaka sareng katuangan anjeun wa ta'amaka sareng katuangan anjeun tos wa harosat ka sareng ngariksa itu maka ngaraksa nya lain ngariksa bisa sih waharot beb waharosat ka sareng ngaraksa itu maka ka anjeun taka dinya ka anjeun waharosat ka sareng ngaraksa maka ka anjeun bingkul liadan tina saban-saban pilara bingkul liadan tina saban-saban pilara bingkul liadan tina saban-saban pilara atos kalau gatelanya kayak terangkannya dua ummuka ari indung anjeun ummuka ari indung anjeun eta rahimatun anu mikanyaah eta rahimatun anu mikanyaah bika ka anjeun rahimatun anu mikanyaah bika ka anjeun tos wantu himbu sareng mika cinta itu maka ka anjeun watu ibu ka sareng mika cinta itu maka ka anjeun watu ibu ka sareng mika cinta itu maka ka anjeun kasiron kalawan seueur kasiron kalawan seueur kasiron kalawan seueur beb logat beb kasiron kalawan seueur wa tatamana sareng ngarep-ngarep itu maka bar logat bar wa tatamana sareng ngarep-ngarep itu maka wa tatamana beb logat wa tatamana sareng ngarep-ngarep itu maka sareng ngarep-ngarep itu maka nya tos mana antakuna kana yen kabuktosan anjeun turikan antakuna kana yen kabuktosan anjeun
antakuna kana yen supaya kabuktosan anjeun tos asanal auladi kana pangalus-alusna pirang-pirang budak 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 kula nunutan atuh logat minta katinggalan wahia tak kita kos akbar tah didukna wahia sareng ari itu ummaka wahia sareng ari itu ummaka wahia sareng ari itu maka ma'atabiha sarta susah payahna itu maka ma'atabiha sarta susah payahna itu maka ma'atabiha sarta susah payahna itu maka atos acan ma'atabiha sarta susah payahna itu maka min ajlika tina arah-arah ngurus anjeun min ajlika tina arah-arah ngurus anjeun eta sabiratun anu sabar alaika ka anjeun eta sabiratun anu sabar alaika ka anjeun tos pep uga eta alaika anu eta sabiratan anu sabar alaika ka anjeun masruratun turanu bungah Pep uga masruratun tur anu bunga masruratun tur anu bunga masruratun tur anu bunga oh kada cepet logatna mang terangkeun bika kalawan aya anjeun bika kalawan aya anjeun taprohu bunga itu maka taprohu bunga itu maka jidan kalawan kacida jidan jidan kalawan kacida ida farita di mana-mana bunga anjeun logat ida farijidan kalawan ka cida ida farita di mana-mana bunga anjeun jidan kalawan ka cida ida farita di mana-mana bunga anjeun waro naon teh waroat ka sareng ningalkeun itu maka anjeun ningalikeun waroat ka sareng ningalikeun itu maka ka anjeun waroat ka sareng ningalikeun itu maka ka anjeun bisihatin kalawan kasehatan wa afiatin sareng waspada bisihatin kalawan kasehatan wa afiatin sareng pada atas watajanu sareng sedih itu maka sedih watajanu sareng sedih itu maka ida hajinta di mana-mana salah anjeun mana dinya awatna ida jinta di mana-mana salah anjeun
Watajanu sareng sedih itu maka ida jinta di mana-mana salah anjeun. Salah. Bu Handi. Watajanu sareng sedih itu maka ida hajin tak ganti. Di mana-mana sedih eta ganti we nu salah jadi sedih. Ida hajin tak di mana-mana sedih anjeun. Sedih, tahu sedih teu? Kapan kieu watajanu sareng sedih itu maka ida hajin tak di mana-mana sedih anjeun gitu ngeros teu? Di mana-mana urang sedih teh indung ge milu sedih kitu maksudna mah bukan salah eta salah logatna kitu bar. Watajanu sareng sedih itu maka ida hajin tak di mana-mana urang teh sedih kitu maksudna namanya. Nah ida hajin di mana-mana sedih anjeun. Tos au kunta tawa kabuktosan anjeun eta maridon anu gering au kunta atawa bukti anjeun eta maridon anu gering ngaketo anu gering eta maridon anu gering patajtahidu tuluy nya itu maka nya sungguh patajtahidu tuluy sungguh atawa nya itu maka fi ikhdarid dawai dina ngadatangkeun obat 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 atos wa tad'un sareng ngadua itu maka laka pikeun anjeun wa tad'u sareng ngadua itu maka laka pikeun anjeun wa tad'u sareng ngadua itu maka laka pikeun anjeun wa tad'u sareng ngadua itu maka laka pikeun anjeun bisifai kalawan kacageran kacageran maksudna ngadua supaya orang teh sehat bisifai kalawan kesehatan bisa kalawan kacageran bisa bisifai kalawan kesehatan atau kacageran bisa akur bae kadinya nya wala tastariu sareng teu kala tastarih illa idza tafa'ita di mana-mana cager anjeun taman kalawan sampurna teu istirahat wala tastariu sareng teu istirahat itu maka wala tastariu sareng teu istirahat itu maka illa idza tafaita di mana-mana teu cager anjeun idza tafaita di mana-mana teu cager anjeun tamaman kalawan barina sampurna illa idza tafaita anging di mana-mana cager anjeun berikan deui illa idza tafaita anging di mana-mana cager anjeun illa idza tafaita anging ta illa teh anging idza di mana-mana illa idza tafaita anging di mana-mana cager anjeun tos logat illa idza tafaita anging di mana-mana cager anjeun tamaman barina sampurna jadi barina sampurna hiji deui tilu ungdur kedah ningali anjeun
ila akhika sogiri ka dulur anjeun anu alit berarti a adi ungdur kedah ningali anjeun ila akhika sogiri ka dulur-dulur anjeun anu aralit ungdur kedah ningali anjeun ila akhika sogiri ka dulur anjeun anu alit kaifatat abu kumaha susahna payah kaifatat abu kumaha susah payahna kaifatat abu kumaha susah payahna saha ummuka indung anjeun saha ummuka indung anjeun saha ummuka indung anjeun fi tarbiyatihi dina ngurusna itu ahikas sogir takal rujuna ka tukangnya fi tarbiyatihi dina ngurusna itu ahikas sogir fi tarbiyatihi dina ngurusna itu ahika sogir takadinya atos dirujukan atos wa kaifa lanjutkeun wa kaifa tuhibbuhu sareng kumaha sanyana mika cinta itu ummaka wa kaifa tuhibbu sareng kumaha sanyana mika cinta atau kelakuan sareng tingkah bisanya wa kaifa tuhibbuhu kumaha kelakuan sareng tingkahna atau kumaha sanyana bisa wa kaifa tuhibbu kumaha sanyana mika cinta itu ummaka ka tahu ka itu ahikaso sogir wa kaifa tuhibbuhu kumah sarang kumaha sanyana mika cinta itu ummaka hu ka itu ahikaso sogir atas paham dirujukan can wa kaifa sareng kumaha mika cinta itu ummaka ka ahika sogir mahabbatan kalawan mika cinta mahabbatan kalawan mika cinta mahabbatan kalawan mika cinta sadidatan anu banget sadidatan anu banget atos can litaripa supaya terang anjeun litaripa supaya terang anjeun halatika kana tingkah anjeun halatika kana tingkah anjeun fi sigorika dina keur waktu alit anjeun halatika kana tingkahna anjeun fi sigorika dina keur waktu alit anjeun halatika kana tingkah anjeun fi sigorika dina keur waktu alit anjeun paham ieu terangkeun kedeungnya jadi orang teh walat menyebut ge ka indung mah ulahnya apalagi ngalawan entongnya temeunang kitu apalagi ngalawan temeunang jadi indung urang teh anu kedah di takdim urang kedah takdim ka indungnya ya selain ka guru di pasantren di bumi kedah takdim ka indung mun datang salaman heula assalamualaikum gitu sora ulah leuwih luhur ti indung ulah oh lamun tingali indung bisi aya pangabutuh misalnya minta bantuan ulah hese komo urang ti pasantren isin gitu sing aya adab tata krama heulakeun adab da lamun orang yang beradab otomatis dia berilmu kitu nya paham teu salimana ulah kana ieu saliman ka indung teh ulah kana tarangkeun nya cun tangan kitu nya cun tangan ulah kana tarangkeun ulah kana pipikeun assalamualaikum ulah cun tangan pedoana mah mun we teh kitu abdi teh bade angkat ke pesantren abdi bade angkat ka dieu pedoana mudah-mudahan aya kalancaran kitu nya hapuntenna abdi teh can tiasa takdim ka jadi ibu kitu nya kudu kitu urang santri lain santri oge sih kabehna kudu kitu budak ulah ngalawan ku indung ditah teh langsung gitu awas aku bae juga ka guru gitu ditah langsung halusna gitu walaupun ya orang berusaha bae lah gitu sing boga adab tata krama tah indung urang teh anu mika nyaahnya ka urang teh nya jadi kudu kanyahakeun cenah nya
Saenyana indung urang teh anu susah payah kalawan seueur susah payah teh dina arah-arah urang ngurus urang susahna seueur gitu moal ka itung lah gitu mun urang arek mulang tarima ka anu jadi indung moal ka itung moal kabales gitu nya tinggal urang ngadoakeun misalnya tos aya nu ngantunkeun tinggal doakeun gitu anu masih maju meneng ge doakeun gitu ya coba bayangkeun hamil 8 bulan hese hese ngangigir hese nangkuban jika pangal mun nangkuban teh gitu kan susah jadi 8 bulan tuluy nyusuan kan ngurus kalawan ngurus lagi ku urang diabus ku indung urang diabus ka sakola ka pesantren dididik na teh anu alus tapi kayan gede urang gitu oh coba indung urang kan untuk arah subaha ngabersihan badan urang ngabersihan pakaian urang gitu kan bantuan sayana gitu nyiapkeun kana amparan jeung kana kadaharan terus ngaraksa kana saban-saban anu tiba ka urang gitu diraksa ku indung jadi indung teh anu mika cinta ku urang teh kalawan seueur indung urang mangarep-ngarep ka urang ge kalawan pangarep anu alus gitu lamun urangnya jadi intina mah indung urang teh ku arah-arah sobar gitu bunga gitu kan kelawan aya anjeun teh lamun urang bunga indung bunga lamun urang sedih indung urangnya melu sedih bungahna indung ketika orang sehat walafiat sareng aya dina ridona Allah gitu pasantren ngaji gitu lamun orang bukti gering we nya indung-indung urang teh kan geus sungguh-sungguh atuh plastik ka mana ka dokter nengan obat gitu nya jadi kudu sing takdim ngadoakeun gitu kan jadi doa indung mah saucap metu saucap metu teh saucap nyata saceduh mah metu eta doanya teu sing ngukeun doa ka indung teh gitu indung urang ngadoakeun kalawan doa anu alus gitu kalawan kasehatan kacageran gitu bahkan tara istirahat indung urang mah lamun di mana-mana urang can cager pisan ya enget wae puna urangnya ising inget ka jadi indung gitu tingali adik urang nu leutiknya kumaha susah payahna indung urang ngurus adik nya bener teh omeh di omehan mandi di mandian kan gitu kan lamun urang ngurusna ningali gitu kan kumaha mika cintana indung urang ka adik urang anu sae nya supaya nyaho ta urang teh bahwa urangnya baheula teh kitu susah payahna diurus ku indung teh mantap Masya Allah nya urang ku takdim kudu sing nyaah ka indung teh nyaah di mana-mana euih teh bisi aya nu prayogi dibantos gitu sora ulah ngaluhuran indung lamun dititah ulah nyebut gitu nya itulah intina. Waktu dibaca ti ini baca bar. Ummuka